akibat jalma nebihan para ulama sareng fuqaha kaduana teh yusallatallahu sultanan zaliman ku Allah bakal dipaparin penguasa anu zalim. Penguasa anu zalim. Pemerintahan anu zalim. Ari zalim teh wa kusai'i fi ghairi mahalihi. Tinggal kana rumusna. Janten nyimpen kana perkara sanes dina tempatna. Itu zalim namina teh. Ieu dipaparin di yusallatallahu sultanan zaliman, penguasa anu zalim. Maka dapat orang ayeuna penguasa urang kinten-kintenna sami teu sareng anu dipasikeun ku Allah ka urang sadayana, baik itu pengelolaan ekonomina, sistemna, hukumna, pembinaan karakyatna, ka masyarakatna. Apakah sistemna teh sistem anu ti Allah atau sistem ti jalma? Kitu dianggonan teh. Magi ketika ayeuna jalmi atanapi sifatna sistem pemerintahan tidak memakai sistem yang Allah berikan kepada kita, teknologi. Abdi kantos ngemutan di Quran surah Al-Maidah. Upami telepatna ayat 45 ada teh. Dah berurutan 45 teras 46 48 Al-Maidah anu kahiji bahasa teh kieu wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Eta hiji konten teh. Anu kadua wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Anu katilu wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Nah, boleh buru-buru kan saudara-saudara. Eta nyebutan ayat dicerminkeun, dieuntengkeun kana anu diurang gitu. Sarua kitu teh nya. Kadang-kadang sok sieun gitu. Dikaji baik secara hadis, baik secara kasawaran para ulama, karangan-karangan kitabna, bari kumaha ieu. Sabab lamun aya urang ngalareskeun dina hati ngayakinkeun kana sistem anu saleh ti Allah, apa ada teh? Musyrik kasaratkeun teh. Musyrik fi mulkiyah sareng musyrik fi rububiyah. Basa paket kan eta mah. Nah, cekap ku tauhid uluhiyah hukul. Tadi anu kirang dipahami masyarakat perkawis tauhid mulkiyah sareng tauhid rububiyah. Ari tauhid uluhiyah mah memang sadayana oge secara ritual makan Allahu Akbar harus teh. Allahu Akbar mun salat eta kan ritual. Bahkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sanyanya sholat abdi, hirup abdi, maut abdi, ibadah abdi ka Gusti, tuh kan? Secara ritual mah, secara penyembahan tauhid uluhiyah mah ka Allah nyarios kitu, Pak. Tapi ketika di luar sholat, terkadang urang teh ngaloskeun anu sanes. Pada tadi teu sami teu nyambung. Ibarat naon? Ibarat akeul dina mastaka aya kalona teu uur. Kita bakal beres semua. Kapan mau beres? Nah, akeul dina mastaka aya kalona teu uur. Ya teu nyambung eta teh. Ya teu nyambung eta teh. Hartosna teu dugi gitu. Numali para wali sadayana pentingna urang ngaos teh pembinaan dari dinya supaya memahami kana konteks dawuhan Allah sareng dawuhan Rasulullah kadu dawuhan para ulama anu ngajabarkeun perkawis Al-Qur'an sareng hadis urang biasa memahami ketika tos paham oh berarti dia anu bicara
Ketika orang ngalereskeun kana sistem, kana hukum syariat, hukum ti Allah, yakin di mana? Engke orang bakal disangkope taunkeun semua. Tepat kepemimpinan, tepat dina aturan, tepat dina wilayah kekuasaanana, orang iringan kadinya bakal kacana kita teh. Bakal kacana kita teh. Sok tinggal dina Al-Baqarah 167. Idz tabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina tabau wa ra'ul adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Duh ya Allah kayaknya ketika nanti bakal lulubaran saha lulubaran teh alladzina tubi'u minal ladzina tabau, jalma-jalma anu diikuti sareng jalma-jalma anu mengikuti. Kita bakal lulubaran haratosna antara pamimpin sareng rakyat, kita bakal lulubaran kita. Cek rakyatna jaga kita. Dina poe kiamat, karuh cenanya baheula milu ka si eta, sungat teh bener pimpinan teh make aturan Allah. Ternyata dengan lain aturan Allah dipake teh cek rakyat. Oh gitu. Ari cek pamimpin teh kumaha? Naon atuh cenah milu ka urang? Naon cenah milu ka urang kata diilu-ilu cenah urang mah. Janten lulubaran. Kaduhung we laukan karotan. Maka kaduhung kita rugi. Nah, sawe Gusti cenah pasang urang geus abdi bade ka alam dunia hoyong deui, balikan deui cenah ibadah ka Gusti. Kalayan ibadahna sesuai sareng hukum ti Gusti. Pamimpin anu sesuai sareng hukum Gusti, sistemna ge sami. Teu biasa. Teu biasa geus akhirat teh eta. Terus nami tos di akhirat mah hapunten para rabi. Orang teh moal tiasa uih deui. Moal tiasa uih deui. Nu mawi saur Kanjeng Rasulullah ketika mamatahan Abi Dzar teh di antawisna anjeun kudu loba bekal ketika bade uih ka Allah. Maot maksana mah kitu. Konteksna ge pas taksir. Si seueur hartos seueur di dieu nya rupa-rupa. Teu sarupa tapi rupa-rupa sebenarnya. Upami urang kasasan di alam dunia mah insyaallah tiasa uih deui. Tapi ketika urang kasasan di akhirat moal tiasa uih deui. Leres teh? Moal tiasa uih deui geus di akhirat. Kaduhung we nu aya. Kaduhung nu aya. Kaduhung digawe neraka, kaduhung digawe maksiat. Ayeuna pangintenna urang tiasa renggang kangkung di alam dunia asa bebas. Asa teu aya naon-naon, padahal mah Gusti ya Allah ya Karim bakal dituntut engke mah. Hartosna ari maot teh awal ngawitan permasalihan maot teh. Sanes-sanes masalah maot teh, tapi awal permasalihan. Sagala rupi tentang kehidupan urang sadayana anu urang dilakona tah eta teh bakal disuhkeun pertanggungjawaban jaga di hadirat Allah di mahkamah rabani Allah Subhanahu wa taala. Nah anjeun beuk ngalakukeun ieu, nah anjeun beuk ngalakukeun eta, nah anjeun teu ngalaksanakeun perintah di kami, nah anjeun teu make hukum di kami. Didinya orang terbiasa masih alasan berjuta-juta alasan anu dipasikeun ku Allah Subhanahu wa taala anu teu sesuai sareng syariat dibantah teu biasa. Sok komo urang mah dipaparin normal, emutan normal, manah normal, fisikna ge normal. Dipasihan soca normal, cepil normal, manah normal. Ketika
eta anu tilu we normal sadayana dituntut ditor taklifi satau himmah katuntut ku kawajiban. Katuntut ku kewajiban. Bahkan salah paling ahli thariqah, ahli zikir malah setiap detak jantung renghat napas kurang sadayana, setiap renghat napas bakal disumpkeun pertanggungan maha napas kurang kita tidak ngarenghat menuju zikir ke Allah gitu. Akan menuju goplah hilap ka Allah. Yuswa orang teh bakal tahu jeung Allah teh. Dianggo naon? Waktu sehat dianggo naon, waktu ngora dianggo naon. Numawi eta para wali sadayana cuma enggak kurang. Yusallallahu sultanan zaliman. Dipaparin kami pinanggung. Fakta ayat jelas. Upami ningal kana konteks hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina nyarioskeun perkawis estafeta zaman. Zaman teh kan 5 para wali. Kahiji ayat zaman manhajul nubuwah. Zaman Nabi utama. Zaman Nabi bangsa esena zaman kami sallallahu Rasulullah. Kadua ala manhajul nubuwah. Tah eta mah zaman khulafaur rasyidin. Sahabat opat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Terus lajeng kana zaman anu salajengna. Tah, tos benten anu katilu mulkan algon. Ari mulkan algon mah sistemna teh monarki kerajaan. Kerajaan nganggo hukum nama hukum Allah, hukum Quran sareng hadis, hanya secara aturan dalam kepemerintahan itu nganggo sistem monarki. Hartosna turun temurun kerajaan sifatna. Bapana maot anu bakal jadi raja teh budakna boga budak. Bapana maot eta jatan pamimpinan teh kayak sistemna. Angka opat ayeuna nuju ka alaman kurang sadayana naon tah mulkan jabbariyah. Hartosna zaman diktator di mana kekuasaan hari ini adalah penguasanya diktator kejam. Masyarakat anu ripu beuki ripu, anu seneng beuki seneng, nu beunghar beuki beunghar. Apakah diktator we sesuai dengan hadis Rasulullah? Mangga aya fakta. Tah ayeuna tiraha teh zaman eta teh Zabariyah teh di tahun 1824 keruntuhan kekhalifahan Turki Utsmaniyah anu dihancurkeun ku seorang munafikin anu namina Mustafa Kemal Atatürk, merubah sistem Islam menjadi sistem republik sampai ke ayeuna eta teh ya. Nah, numawi urang kudu ngasih di dinya. Nah, urang teh pada dasarna mah seueur dibobodo. Usaha di bobodona teh ku Belanda. Anu kapukun menjadi ka urang gitu. Beres teh. Maka aneh urang mah ari Belandana diusir gitu. Ari sistemna dianggo. Ya. Ari sistemna dianggo. Apa saudara teh nyambung teh upami kana perkawis hukum sareng keilmiahan teh nyambung. Diusir Belandana anu ngajak urang kapungkurnya ngan secara aturan dianggo. Aturan sadayana dianggo. Pendidikanana dianggo mah pendidikan anu berjalan di urangnya di sekolah itu kan pendidikan Islam sanes dak moal rusak atu bangsa agama Islam. Bahkan ada seorang profesor mengatakan seperti ini, pendidikan yang ada di Indonesia terutama formal atau sekolah baik itu tingkat SD, SMP, terus nanti SMA ataupun universitas dikatakan gagal. Eta seorang profesor mungkin seorang profesor. Jadi kita
Mangga kita kurang ku para wali sadayananya upami kelulusan kurang kali. Subhanallah. Miris kira-kira lamun kelulusan kurang kali kompoi karena motor nyolot-nyolot naon tah? Acuk. Ya. Akan tidak menunjukkan hasil sekolah selama 3 tahun. Pokoknya di SMA, di SMP. Balik sama-sama ewang karena motornya, beres deh. Ya Allah, ya Karim. Apakah itu hasil selama belajar 3 tahun? Ya eta gituan. Bari mau awewe sama-sama ewang. Lu mau sakol kita mau masuk. Gagal sudah pendidikan Indonesia. Bari tidak gagal kumaha? Dan tidak mau sistem Islam. Insya Allah batnya salah satu dibahas sistem Islam, Quran, surah Luqman, ayat 17 sampai ayat 19. Kita kudu Islam.